kuari panas. Urang panas kuari neulean jam bae kieu. Liwat tamual ye. Geus kieu bae nya. Tadi ngauduk setengah piring doang ye. Geus kieu bae panas, geus kipas nya. Tah, aya bae nu nganasehatan di itu ulah ngaji, panas. Panas urang teh kan butuh kesehatan, panas eta mah kan teu bagus. Porenganan bejakeun kanyanan naru jahannam asyadu harra panasna jahannam da sia di imah bae leuwih sanget tibatan panas dari majelis. Ye, di majelis mah panas ge lah sakedeung. Sakedeung di majelis mah kieu eta. Tapi ieu parah mah cenah kieu panas hate kumaha mah ieu. Hate panas teman di ASEAN ge panas bae teman di ASEAN ge kurang panas bae ye tapi lamun urang manteng ka Gusti Allah urang misalnya ibadah ngaji salat zikir baca Quran panas teu ngarasa panas bae alhamdulillah Gusti abdi dibere keluar kesang ieu kesang teh jadi saksi engke di akhirat teh cak kesang teh ya Allah ya Rabbi teu ridho abdi lamun jelema eta dikadarakakeun sebab nyana tengah peuting maca Quran kesangan abdi saksina deui masyaallah saha anu kituna masyaallah kos nyana bae boro-boro maca Quran kesangan buku tiis make AC ge heuh aya bae kagara gede baca auzubillahi minasyaitonirrajim make AC atau make kipas geus ngeunaheun jasa kopi aya rokok aya ngeunaheun geus tinggal husuna bae maca Quran ye bismillahirrahmanirrahim yasin wal Quran wal Quran lagi min kalam muzayyin sadaqallahu iraha berjuangna iraha henteu kieu sia goblok awak ja Aisyah nonton TV mah berjam-jam kuat ja sia urusan dunia mah berjam-jam kuat ngobrol sia berjam-jam kuat main catur sia berjam-jam ge kuat sababar ajang sia kuat coba ieu paksakeun maca Quran sia tolol goblok carekan awak urang bawakeun golok kieu katarangkeun ieu ku aing dia lain maca Quran tungtungna mah nyarekan awak we lah tah karak mun bisa nyarekan awak hebat jelema mah eta gitu bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas tereng geus anta mah tuh tamat cak majikan amal kebal deui sadaqallah ye atuh kalau birabbin nas birabbin majikan ngadengekeun we ilahin nas min syarri wa taqulu make Quran ka geus talar tah mah Umsada wasada khannas alladzi wasbi sudurina jinnatu wa sadaqatu bener teu jauh disangkaan kula atuh naon artina eta kopi ka kula teh bener teu kudu make kopi kula ngomong sia geus porosotkeun calana cak pamajikanna paingan maksudna eta meureun aduh loba omong geus aya polisi kayak orang ditangkap deh. Oh kan, untung nama. Masya Allah kari, awak tuh pernah diperjuangkan ku urang, perjuangkan nafsu orang. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali terus perjuangkan. Kali itu bakal ngeunah urang ka berangan saya itu ya Allah nalangsat. Masya Allah. Moal balik deui waktu teh ka tukang teh eta kosong teu pake ibadah ka Gusti Allah. Ya Allah sabaraha taun urang mengisi hirup dikosong-kosongkeun moal balik deui ka tukang. Tinggal nu kahareup tah para solihin teh ceurik nyeun ceurikan lamun katinggaleun lewat datang ka subuh teu hudang tadi moal balik deui kan waktu eta kosong pake sare. Batur mah geus datang ka dinya nyeun ceurikan teh. Geus lain yang cerikan dosa deui yang cerikan waktu kaliwat. Urang mah subuh qodoan ge seserian. Qodoan Allahu Akbar.
aya anak dek Allah mahdinina kan kieu sorangan mah nya ge pal-palan lantaran aya anak liwat di handap. Aduh anak dah ngintip deui ongko. Mah bapak kok sholatnya begini? Tah aja teu nalangsa lamun hayang nyaho tah pangkat solihin mah tinggalin tahajud bae teh kalewatan gatang ka subuhna mencan karak tahrim doang geus ngalengis ceurik lain yang ceurik ka dosa eta waktu tah kaliwat masyaallah kosong jaknya aduh mun ditegor ke di hareupeun Allah sia eta pon pake sare kunaon nu mantak sare lelap tah ditanyakeun nu mantak lelap sare berarti kan awalna kunaon mun barang dahar naon mun boga masalah naon dituntut terus ka dinya ceri para solihin urang pernah henteu pernah pan urang ya Allah ya Rabb urang mancan nyorang kesangan ibadah teh can nyorang nu mantak di masjid di majelis make ieu ge asup ulah kesangan jasa ulah awak urang teh ibadah ulah kesangan tapi kan main catur mah ngitung kesang teu ngitung teu gitu tapi ibadah maka karena Allah sholli sholatan kamilatan wa sallu salaman tam ngaraneuheunnya ibadah kieu kesangan cek nya sholli sholatan kamilatan wa sallu pindah keluar aya tiis cek nya angin Allah sholli sholatan kamilatan tah di dieu mah tiis sholli sholatan kamilatan digerok kesangan di luar katiisan dikira benerna tolol awak berat kudu dicerekan awak kurang siapa munafik berarti siapa awak dibere umur lain pakai ka Gusti Allah dibere sehat lain pakai ka Gusti Allah jae ge munafik dukos kitu mah munafik dukos kitu farihal mukhallafuna bimaqadihim bunga seseriannya nama di tempatna teu daek berjuang wakarihu ayu jahidu embungeun nama berjuang nah ieu keur carita zaman Kangjeng Nabi diajak perang embungeun ku ari mah urang bae ieu zaman urang teh bungah tah henteu mun diajak berjuang agama di zaman urang berjuang di zaman urang naon atuh ieu bae heulanan awak urang nu babari teu kudu make modal berjuangkeun salat 5 waktu berjamaah mun teu berjamaah ieu aya naon awak teu daek berjamaah ieu teu daek berjamaah eueuh nu dianggap ku ari teh urang anu nganggap hebat urang tah eta geus salah geus salah hebat menang tapi ngarasa hebat bahaya ieu nu paling bahaya ge ngarasa hebat eueuh nu dikolotkeun ku aing eueuh nu dideuleuh ku aing geus aing mah kajian mun parid bae sorangan tah eta geus bahaya tah kos kitu teh berjamaah syiar berjamaah teh syiar henteu cenah aing mah make perjalanan wali belkok sia wali sia berjamaah mun teu berjamaah tanya awak sia si kudu teu daek berjamaah masjid dampe imamna aya haju sakitu mah tegep tapi sia teu daek embung aing mah kaganggu urusan aing cek nya teh pan aing loba kegiatan tah eta nafsu nu kos kitu nafsu teh nu kos kitu teh deuk iraha teh sakedeung deui cabut umur selesai perjuangkeun urang berjuang teh syiar agama atuh perjuangkeun ku urang teh ayo di lembur urang teh mun urang geus teu daek berarti ieu urang kaasupan ku penyakit munafik masyaallah kan mendak ulama kataji di pesantren Banjar teh lainna naon di pesantren Banjar eta ku hebat ayah nyin pondok pesantren kemudian ieu masjid sekelilingna anak-anak incu waya salat ka masjid Masya Allah tah di Banjar teh datang ka kuari istimewana waya salat ka masjid kabeh nu imam rawatibna hiji geus lamun kaburu atuh berjamaah teu kaburu tetep ka masjid salat jeung sabaraha tilok salat di imah di masjid tah ngahirupkeun kos kitu tah hese jasa urang mah ieu pondok pesantren teh Pasalia jadi itu pondok pesantren Pasalia masing-masing
Komo nulain pondok pesantren mah di lembur, nah salat sarua bae ka Allah di masjid ka Allah, di ka Allah ngadali soekeun habak teh sungutna. Ngadalilnya dah di masjid ka Allah, di ka Allah sarua bae ka Allah tah. Ya iya biang munafik anu kos kieu. Ji ka masjid badak boga anak. Anakna kan nanyakeun abah ka mana berjamaah. Saregepkan kadengena. Masyaallah. Engke kebal-kebal anak lagi nuturkeun bantah. Wari mah anakna geus sedayakeun ka masjid. Sia ka masjid. Abah ge tilo. Dek ngomong naon coba abahna ayo, dek ngomong naon. Dek ngomong naon. Geus pareum teh dipareuman ku urang sorangan. Ieu aya titik-titik munafikan saeutik di jero qalbu urang. Farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilaf Rasulillah wa karihu ay jahidu bi abwalihim wa anfusihim fisabilillah. Memeh ngajured, memeh kholwah dideule sehari-harina. Ieu teh kos tali tak encan, kos tali teh diliwatkeun ka dieu, ditalikeun ka dieu daekeun. Atuh berjamaah ge masih ngabageun keneh kos besi. Kos besi, atuh kan kudu kos tali, ditalikeun ka dieu, dicanggereudkeun ka dieu daek. Oh, karak di kholwah. Hari kamu ngabageun keneh bae mah. Besina ge ieu mah besi ulil. Ulil absor, ulil. Ese ya kari. Teh, iyalah munafik ngomong latan biru. Berangkat lari. Gol, pejakeun. Muhammad kepada munafik naru jahannam asyaddu harra. Neraka jahanam leuwih dahsyat panasna. Nah, wari urang jangan nasehatan urang awak. Panas emang ngaji tapi jahanam leuwih panas. Jangan nasehatan urang. Awak panas emang ge mere duit teh jang jariah tapi neraka jahanam leuwih panas. Oh. Cak pa awewe awak dicandung teh panas emang ge tapi jahanam leuwih panas. Tak kudu cara pemajikan ayah teh bajar tadi. Asana ieu mah baralik di tawaran kabehan. Kaji tadi ngaji. Kadenge kiai aya pemajikan ayah menawarannya. Besi ka haji dikawin deui. Kula ge nuturkeun bae lah pokona mah kasurahan kiai tadi. Neng Ridho balik. Sial siapa? Kok kakak mau bangun hayang teh gitu? Henteu sih. Tadi bangun merangkak gitu. Ini aing mah nanya ge sia lamun aing ka WD, bang sia deuk balik apa deuk cicing WD? Balik lah. Geus atulah ikos kitu mah nawaran. Allah. Tah, nar jahannam asyaddu harra. Kitu ge lau kanu yafqahun, lamun nyana nyarahun. Lamun nyana jarahun bahwa neraka jahanam leuwih sangat panas, leuwih dahsyat panas, leuwih pohara panasna. Mata kalapu moal katinggalin, moal ditinggalkan, moal ninggalkan mana pasti berangkat. Pasti berangkat. Lamun nyahoeun neraka jahanam leuwih dahsyat panas pasti berangkat. Kos kuari bae urang. Lamun nyahoeun bahwa neraka jahanam teh jang meuleum nu kredit, jang moal ngredit urang. Mun nyaho urang bahwa neraka jahanam leuwih dahsyat, jang moal nyokot duit bank. Moal kajeun kumaha ge bank tah bunga-bunga lain bank. Nah, lamun nyahoeun bahwa ngabohong eta jahanam jamual ngabohong mun nyahoeun nipu teh jahanam panas atuh jamual ngabohong kulantaran teh nyaho pajar teh teu panas atuh dilakukeun. Mulai ti ayeuna nasehatan awak urang, nasehatan awak urang masyaallah. Eueuh anu bisa nganasehatan polisi moal bisa dinasehatan ku kiai maningan nasehatan sorangan. Abri moal bisa dinasehatan ku kiai ku maningan nasehatan sorangan. Janya nama celi na geus lain celi pengajian. Jana mah geus celi trit. Siap dan. Ku kiai mah teh kiai ieu loba omong bawel. Kajeun tapi nasehatan ku sorangan teu bisa dinasehatan ku janya ge loba nu salat, loba nu iman. Nah, DPR geus bisa dinasehatan ku kiai. Geus kiai mah anggap bae eta mah. Nu edan. Sia bae nganasehatan sorangan lamun geus ka kiai nganggap nu edan masalah geus kiai anggap ku sia jelema gila, jelema edan tapi nasehatan awak sia. Sakedeung deui sia bakal modar sarua bae. Paeh ka neraka.
Bupati geus teu bisa dinasehatan, pejabat teu bisa dinasehatan ku kiai, lantaran kiaina diberean bae. Lah dia mah mau juga atuh ya ngasehatan, dia dikasih uang mah gua. Kagak dikasih uang mah ya kagak, geus teu narima kana nasehatna lantaran nyana merean bae. Geus lalagaan, akhirnya teu didengekeun, kajen geus, tapi nasehatan awak sorangan ku sia-sia bakal modar sarua bae. Dalam urang geus bisa nganasehatan sorangan geus teu perlu kiai. Ieu bekuari urang ngasehatan ieu mah lalagaan ieu. Ieu ngaji teh keur lalagaan ieu mah, anggap hiburan topeng lah. Anggap topeng lah, monyetan doang. Monyetna dihandap. Anggap dah. Tapi geus ieu mah kajen dianggap topeng monyet ge. Ngan balik mah nasehatan sorangan geura. Nasehatan ku sorangan teu bisa ka nasehatan ku kiai, nasehatan sorangan. Kiai lamun geus bisa nganasehatan sorangan bakal hebat geura. Sebab kiai loba hasud jasa, loba jasa kiai mah nu hasud anu nasehatan awak sorangan. Sebab kiai mah geus teu bisa dinasehatan ku kiai deui. Ngadengekeun cakai mah teu bagus kiai tah. Dengekeun ge mana bisa ngomong doang. Ngomong deui. Sia ngomong doang. Geus kajen geus kiai teu bisa ngasehatan ku sorangan. Awak sia teh dititipan ku Gusti Allah teh ilmu kadahanan jang batur jang sorangan geus datang ka mana sia ngamalkeun ilmu titipan Allah. Ayo melalui kabisa-kabisa sia anu dititipkeun ieu ku Gusti Allah ka sia awak geus datang ka mana batur mah tuh ayah Banjar datang ka maot memperjuangkeun agama teh magahan ngaji mama sempur masyaallah. Ya Allah ya Rabbi. Tuh Mama Satibi, tuh Mama Nahrawi, Mama Oco, Mama Ajengan Imam Keresek datang ka maot nya nama memperjuangkeun agama teh. Ai sia kunaon haju memperjuangkeun Golkar. Ya sia awak ya awak. Awas sia ku aing dipeupeuh ku kayu Golkar sia ku aing. Hah? Nasehatan nu bisa nganasehatan ya batur mah malah jeung seurikeun. Nasehatan ilmu teh nu bagus mah jangan nasehatan diri sorangan. Nu mantak dizarahan ge Mama Sempur dizarahan, Mama Bakri ngaranna itu Mama Satibi teu eureun-eureun dizarahan, tuh Mama kitu Mama Nahrawi di teu eureun-eureun dizarahan, Mama Oco jeung sajaban. Eta teh kapan meureun aya sinar. Nah sia awak ye mun urang jadi kiai. Sia lamun paes anu ngajarahan. Ngomong deui emang sia hayang dizarahan. Ya yang dijarahan maksudnya berarti hayang wali meureun hayang mulia goblok si awak. Atuh teh anak-anak ya urang nu ngajarahan teh. Wasiatan ka anak. Wasiatan ka anak. Nah ka dieu. Abang mun pae ajarannya teu hayang. Ya berarti. Emang kudu pelit, apa pelit? Berarti kan urang teh henteu bisa ngancebkeun pangaruh ilmu ka anak. Eta nu mantak dizarahan ge ulama-ulama bisa nembus ke jero hate, bisa nembus ke jero hate. Komo mun aya waliullah mah kan bisa komunikasi. Aya nu sok ku urang dihadiahan Imam Badawi, Imam Ahmad Kabirur Rifai, Imam Badawi tah sakurun tah. Begitu Imam Badawi maot kan Imam Rifai kan kadinya ziarah. Begitu ziarah, assalamualaikum ya Imam Badawi. Teh Habib kan itu mah. Terus we baca hadiah. Nah, nyana boga masalah isuk. Lain isuk dina tahun ieu endeu ka Mekah. Maksudna minta petunjuk istikharah ka Gusti Allah encan aya petunjuk bae. Ieu melalui ziarah ka Imam Badawi. Nyana ziarah di jero hate, ieu di jero hate. Ieu minta petunjuk endeu ka Mekah. Beres, amin alhamdulillahirabbil alamin. Henteu ngomong teu naon. Suara ti jero kuburan. Ya Ahmad Kabirur Rifai beusi ka Mekah bae insyaallah tahun ieu aman salamet teueuh nanaon. Geus geura ka Mekah. Nyana ngahulang we kieu bae. Suara di jero kuburan. Buat kakadenge, ya Allah ya Rabbi cak kita isi iman Badawi pohara amat. Pohara aja setak kadenge ieu mah lain ku perasaan tapi ku ceuli.
Ieu di tukang murid-muridna. Aisyah tadi ngadenge mama. Masya Allah. Datang ke kos kitu. Datang ke kos itu karomah nu manta kurang di hadiahan bae Imam Badawi di hadiahan, Imam Ahmad Kabir Rifai di hadiah tah dibuktinan. Mantap Imam Syaroni zarah kadinya anu ngarang Mizan Syaroni teh. Zarah kadinya ku hebat-hebat karomah di jero hatena nyaho coba. Zarah ya ka dieu ye. Coba cenah lamun boga masalah langsung dijawab aya suara di imahna teh boga rencana kos kitu teh dina hate. Assalamualaikum ya Badawi. Beres. Encan ingkah. Hei Syaroni, masalah nu di kitab anu nu kumaneh dipake kabingung teh eta jawabanana ieu. Sakian lamun dikak bulu aing mah. Dijawab langsung di dinya. Kakarak di dinya mah percaya jasa. Langsung endek di hadiahan bae setiap salat kula deuk hadiahan ka Imam Badawi. Nah ieu eta bukti. Sia ge kan cara langsung dijawab. Eta mah dunia luar tah nu ngajawab eta mah. Gaib luar tah mah. Masya Allah, tah Imam Badawi lain lalagaan kunaon eta? Aya nu nanyakeun tah Imam Babaturan Imam Syaroni, aya wah hayang nanyakeun. Ieu asal boga masalah deuk nanya kok dijawab langsung. Deuk nanyakeun boga amal naon? Jeung boga wiridan naon keur basa hirupna. Aing mah neuk eta mah ditanyakeun, ziarahnya salam. Tontowi. Imam Tontowi ulah nanyakeun kos kitu. Babacaan mah sarua bae, Quran na sarua, hadis na sarua, zikir na sarua, shalawat na sarua, ikhlaskeun. Langsung dijawab, ikhlaskeun ka Allah ulah aya muatan-muatan naon. Dibejakeun ku jana, siapa baca sholawat pan hayang anu, siapa zikir pan hayang anu. Cekena geus. Boro-boro Gusti Allah waliullah ge nyahoeun. Urang mun nyarita kos kitu jeung papada urang mah percaya sebab ahli sunnah wal jamaah. Urang mah cinta ka Kangjeng, cinta ka sahabat, cinta ka para aulia Allah, percaya ja aya kitabna, mun ditajakeun kitabna aya. Tapi kan urang lamun nyaritakeun ka bangsa modernis, ka bangsa Wahabi, ka bangsa Muhammadiyah, Persib. Ya mau percayaan kos kitu teh. Teu percayaan kajeun. Urang ulah cangcaya nyana teu percaya, ieu mah urusan kepercayaan. Engke sakedeung deui paeh cara kabuka. Sebab naon? Sebab nyana teu merasakeun lamun nyana dibere rasa mah ku Gusti Allah kan ahli-ahli Allah teh eta ibadah teh lain sakadar dibere perasaan anu indah. Anu hese dicaritakeunana sebab tama perasaan. Tuh kos jelema kawin kanu jore. Nyanana kasep sugih beunghar tapi kawinna kanu jore. Urang kan dada tanya. Masya Allah, dia potongan siapa kanu gelis dia tuh loba anu cuma mau kana mah kok ieu kanu jore. Rupane orang pira rasane bong. Tah, ieu kan perasaan. Aya perasaan anu teu bisa dicaritakeun ku manehanana. Jalamun manehanana teu boga perasaan mah atuh awe ieu meuli nu mana ge bisa, tapi aya satu perasaan, pandangan batin anu luar biasa. Lah cara mereka teu bisa kitu. Sebab urang kawin kanu geulis can pugu bisa ngahudangkeun tahajud. Tapi pamajikan aing mah jora-jora ge ngahudangkeun. Kaji biasana kaji tahajud hudang, tah mendek tahajud teu penting hudang. Kajen awakna teu hudang enggak asal tana bae hudang. Sia masuk aju leuwih ieu ngahudangkeun teh. Ya eta kan nu geulis can puguh ngahudangkeun kos kitu. Tah aing kataji ku etana masyaallah bisa ngabangkitkeun semangat ibadah ketika aya nu maot tatangga kaji. Atuh itu tatangga maot itu ilmu tahlilan, tahlil atuh ka ditu tah aing inget ka dinya. Urusan jore urusan lah sapira di dunia ieu tapi ngabangkitkeun semangatna aing. Tah nu pake kainget-ingeteun ku aing eta. Haji, itu tuh naon masjid itu ka haji encan mere kan ka ditu. Enggak sabaraha duit? Geus atuh aing mah 20 juta mah. Isina tuh ka haji. Ya ka haji mah pan boga ratusan juta. Tah aing inget ka dinya ngabangkitkeun semangatna tah. Tah aing leuwih wajah jeung seuleuna naon mah teu sabaraha tapi eta tah aya pandangan kos kitu.
Eta kan jarang eta. Pamajikan ditanya, "Neng, emang itu sok ngabangkitkeun atuh kula mun teu kitu naon pupuryeuna?" Gelis henteu pana. Ngajak-ngajak ibadah ka Gusti Allah. Beuh Neng, pohara amat Neng. Neng pohara hatena ieu. Alhamdulillah tuh. Bandingkeun jeung Rubaiatul Adawiyah mah masih luhuran Rubaiah Neng. Pan kitu amat. Tah eta. Kainget-ingetin kan. Loba urang boga pamajikan teh lain urusan gelisna, lain urusan hebat tapi ieu semangat nyemangatkeun ka ibadah. Aya anu boga pamajikan gelis. Majikan we geus bae kitu. Boro-boro ngajakan ka aing, nyanana ge diajak salat, we jasa. Ih, sakali da aing geus mere ka masjid 10 juta tita dicokot deui. Aing isi atuh pamajikan goblok-goblok teuing. Mun teu dicokot cenah kula balik balik pan ieu babo urang. Masyaallah, tungtungna mah turunan mana sih pamajikan aing tuh? Tungtungna mah katurunan bae. Tah, ieu. Urang mantek deagan pamajikan teh tanu bisa nyemangatkeun ibadah di dunia mah moal kebal. Moal kebal di dunia mah. Masyaallah ngagugulung nafsu mah babari sebenarnya. Dah. Ieu munafik. Munafik berbeda bae. Kanjeng Nabi ngajak berjuang, nya nama cicing. Kanjeng Nabi ngajak keluarkan harta, nya nama ulah. Kanjeng Nabi ngajakan siap berjuang di medan laga kajian pagi, nya nama ulah. Kanjeng Nabi kajian panas ge, nya nama ngaulah-ulah panas susah. Iyalah munafik. Farihal mukhallafuna bi maq'adihim khilaf Rasulillah wa karihu ayjahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. Di dieu teh aya lam amr ay lam amr makan marentah li talab. Jadi atuh pihartieunana nurutkeun zahir mafal yadhaku maka kudu seuri eta munafikin qalilan saeutik di dunia wal yabku jeung kudu careuri munafikin teh fil akhirat di akhirat kasiron bari loba mal kaharti komo ka dieuna jazaam bima kanu yaksibun kena balesan pagawean nu kumanehanan di usaha. Jadi atuh kudu careuri kudu sareuri di dunia saeutik bae wal yabku ke kudu careuri kudu sareuri di dunia saeutik kudu ceurik di akhirat nu loba dibolak-balikkeun teu kaharti lain gitu asana atuh kobo ieu jazaam bima kanu. Jadi eta lamun ku urang dibacana teu make ilmu ma'ani moal ka harti make alfiah doang mah kos kitu ngahartikeun zahir lumpatkeun ku urang ka ilmu ma'ani. Dibere urang aba-aba ku Imam Jalal. Khobarun an halihim bisyighatil amri. Setik teuing nya merena aba-abana nya. Datang ka teu kaharti deui pan ku urang. Geus bae mah ningal sadaqallahul azim bae. Teu kaharti hese. Orenganan di dieu teh tolab nabi mana khobar. Mentek tadi khobarun ieu teh bahasa khobar. Nyaritakeun an halihim tina tingkahna munafikin tetapi make bahasana bisyighatil amri make segat amr geus lamun dilempengkeun mah horeng ieu teh amri bimakna khobar. Ieu bahkan sakadar nyaritakeun atuh ulah dibawa amrna geus lempengna ngomong mah eta munafikin teh kulantaran di dunia nang tangan bae ka Kangjeng Nabi pagawean teh nang tangan ka Kangjeng Nabi selalu kontra bae jeung Kangjeng Nabi pagaweanana nya nama pagawean anu pinarakaeun bae atuh engkena ieu munafikin mah engkena dedeh lain deui kan jadi tah obar kan
lantaran munafikin mah boga pagawean teh selalu berbeda bae jeung Kangjeng Nabi. Sedengkeun Kangjeng Nabi mah ieu teh ngajakan ka akhirat atuh meureunannya nama ngajakan ka neraka dunungan. Geus atuh manehanana mah ajakan ka neraka geus ku Gusti Allah dicaritakeun di dieu make bahasa-bahasa Amr. Kulantaran kukuh-kukuhna manehanana bakal ka neraka, maka sanajan hobar make caritaan Amr. Geus atuh di dieu teh nyaritakeun tingkah munafik, horeng munafikin mah nu tadi seserian teh anjeun serikeun Kangjeng Nabi eta teh fal yadhaku qalila seserianana moal kebel kan kaharti dijah tangkorakna meureunna hese ieu teh ngahartikeun ieu teh hese ieu jauh bener nyaho salah jieu teh bener salah mah ulah teruskeun tuh kiai balik siana. Tah hese ngaji teh kos kieu tah mantep ngaji ilmu ma'ani jang paranti nu kos karari tah mantep santri sia mondok sabar tahun 15 angel amat hese ngaji teh hese mun ngaji babari mah atuh kotoknya bisa magahan aja embe bisa magahan aja kebo bisa magahan aja kulantaran ngaji hese atuh kieu aja kebo mah atuh sia kos kebo maksudnya ih hese sia teh ngomong dua aing teh goblok itu sia teh kos embe berarti nu teu pinter teh embe oh nu teu pinter mah embe nu pinter mah jelema oh jadi lamun teu pinter embe hadena kudu teu pinter embe sia embe pas kitu nu batak emang kadeuleuna jelema ku wali mah kan oh ieu jelema oh ieu mah setengah jelema oh iya mah embe, oh iya mah monyet. Pan ka dieu cenah kiai, ya jodohin deui. Dah. Ulah dari parihal mukhallafuna bubungannya nama seserian atuh dijelaskeun di dieu. Ieu teh seserian teh falyabhaku qalila. Nyaritakeun nu tadi berarti ieu tingkah munafik teh seriba moal kebal sanajan saumur hirup waktuna manehanana teh 100 tahun misalna aju bubungahan bae seserian lain sajam 2 jam lain sapoe 2 poe lain saminggu 2 minggu tapi na 100 tahun anggap bae kolil bae lantaran dibandingkeun jeung masa akhirat abadal abidin wa amadal amidin tungtungna naon hartina 100 tahun komo tamangan 50 tahun komongan 40 tahun falyabhaku qalila seri nyana yang serikeun Kangjeng Nabi moal kebal sok sia seserian ke di akhirat wal yabku katsira engke bakal ceurik sia di akhirat lantaran neuleuh neraka dirasakeun ku sia neraka ngojay sia kakerebekan di neraka fal yabku katsira sia bakal di akhirat ieu teh naon jazaa'an bima kanu yaksibun etalah balasan-balasan kalakuannya na pagaweannya na nuku manehanana dipigawe waktu harita bubungahan seserian sak moal kebal sia seuri di alam dunia anu manehanana kamari ngajakan ulah berjuang teh sok sia seserian sesenangan ke wal yabku katsira bakal ngerebek di neraka abadal abidin wa amadal amidin. Nah ieu teh anu geus kieu ngaranna amr bimana khobar geus atuh berarti majaz. Lamun geus caritaan majaz geus lain deui ka ditu ngaji kolot ngaranna. Ngaji kolot umur kiai atuh ambal aya umur manu kolot itu. Jang naon hartina umur kolot. Ngasa kudu merekpek doang mah. Umur mah bisa kolot tapi pangarti bisa orok. Iya mah teu kudu kolot teu kudu ngora. Budak keneh tapi hebat kolot berarti pemikiranana. Mentek dina ilmu tarekat teh lain deuleu kolot jeung budakna. Deuleu kakolotan pemikiran jeung kesiapanana. Ieu budak keneh tapi hebat Imam Syafi'i mah norekatna. Ti masih kene umur 6 tahun. Imam Ghazali norekat anu awal nama umur 12 tahun. Ya Allah ya Rabb. Imam Sya'roni norekatna
di umur 18 tahun. Budak kene Gus Dur budak kene. Habib Lutfi kami mimitian ada tuh kapan di umur belasan tahun. Iya tuh lain kolot tuh. Ye cenah ulah wakan norekat kurang mau tama pakaian kolot ke geus umur 60 tahun modar sia. Lain urusan kolot jeung budakna. Kolot pemikiran anak. Kolot ya pemikiran budak malah nu mere torekat ka jeung kumaha. Budak tapi pemikiran anak kolot jeung dewasa bakal. Cenah can ngaji cenah lain urusan ngaji, luar ngaji. Ngaji mah ieu mah luar. Luar sebenarnya. Imam Syaroni emang kumaha gitu. Imam Syaroni teh geus jago ngajina geus hebat luar biasa kemudian kabelah dieuna manehanana merenung hayang nikmat ibadah. Gancang caritana mah kapanggih bae lah jeung hiji guru. Kapanggih jeung hiji guru panti tadi jual kitab kabeh. Hah? Cik Syaroni jual. Nyana ngahuleng bepan ieu kitab paranti magahan ngaji. Mun eueuh kitab deuk kumaha? Paranti mutolaah mun eueuh kitab kumaha? Ngahulang nyana titah dijual, jual kabeh. Waduh. Siap geus. Tah, siap jual kabeh. Jual bikeunana. Geus kitab hiji-hiji acan di karak dibere sholawat, dibere zikir. Nyana nanya, kunaon emang nu mantap titah dibikeunana jeung dijual? Aya mah sia neuleuh deui. Ongkos jelema main gapleh eureun, tapi gaplehna teu luhureun lawang, moal kebel. Engke puyang itu naon? Oh gapleh teh. Cokot deui guyana. Ieu lalagan trenan. Tangkorak sia barudak. Mun endeup piceun. Urang macana kuret tadina resep jasa ngagitar lah kuari mah geus bisa digantungkeun, bae dideuleu, encan beneran teh kos kitu. Tobat teh can bener. Setahun puyang deui. Pamajikanna balik mulai cokot deui. Melepas kerinduan. Tah eta piceun. Piceun beres geus. Ieu Imam Syaroni langsung jual beres. Dang kesimpulan nama jadi bejana tah rasa ya Allah ya teu hayang nyana ngomong sorangan eueuh naonan horenganan eta mah kitab nu ku aing dibaca eueuh naonan ketika geus dibere rasa ku Gusti Allah atuh diberean ilmu ku Gusti Allah neuk naon anu dibutuhkeun bahkan bisa nyeun kitab nu kamari kitab dibutuhkeun teu butuh kuari baca bisa nyeun kitab ai eta Imam Bajuri kalakuan nyeun kitabna emang kumaha gitu nu kurang dibaca sarah takrib teh ya Allah dongengna emang kumaha tadina geus jago ngajina itah ngarang ku guruna tetapi ulah make metode nu naringi aing teu kaarti jaga kumaha ulah make eta mah sia moal manfaat make kahebatan akal sia otak sia make grammar make dahu make maani make bayan moal aya nu maca kitab sia atuh kudu kumaha guru karang ku sia ulah make ilmu eta langsung ka harti ke jana bere atuh abdi ilmu zikir bere tinggalkeun ilmu eta tinggal teng datanglah ka rasa masya Allah leungit kabeh ilmu nu ieu datanglah ilmu laduni dikarang maksud ngarang kos kitu kene ngan beda keur ieu mah make aturan-aturan eta melalui metode zahir kuari mah make nangti Allah akur kamangpaatan tepi ka kiamat bakal Fathul Muin datang ke kiamat Bajuri datang ke kiamat berbagai kitab nah, Syekh Nawawi datang ke kiamat kuari coba tak karangan ti Misra ambalaya kitab hayang urang maca teh hayang paling sekali doang ya geus balangkeun kunaon beda kolbu beda tah aya kos kituan ilmu Allah mah lain deui teh Bajuri lawas dongeng teh kon di luar eta nah Imam Syaroni kos kitu ini kitab jana Mizan Kubro emang keur ieu ge neut tetapi keur ieu mah make metode wari mah lain nang Allah langsung beda kos karar itulah geus datang ka dinya tah karak jadi jelema ngaranna sebab naon geus teu hayang Imam Syafi'i ngarang Al-Um 4 jelemana Isapai nu mana nu asli coba
opat itu hiji kitab dikarang ku opatan nyana keneh teu kaharti atuh moal kaharti urang mah beuki peda keneh dahar mun teu jeung peda marah pan urang pamajikan ieu peda ka mana peda geus lain mikiran kita urang mah peda urang balik ngaji lamun mikiran ngaji mah geus teu kudu nanyakeun ka pamajikan katurung saji aya dahar aya eueuh marah ngaranna bloon ulah tah geus urang aya ambil dahar diajar tah urang kos kitu tah eueuh bae geus cicing aya keke pamajikan Kak mun kuali telok nanyakeun ngamalkeun ilmu lah kuali waduh cek pamajikanna mantep nih beda ke pamajikan ge beda ka urang teu marah urang teu naon saaya-aya beda bakal sikap pamajikan ka urang deudeuh jeung nyaahna bakal sebab naon ieu kan hahalang urang tah nu nyieun nyana curiga ka urang nu nyieun nyana henteu sono ka urang hahalang lamun urangna eueuhna naonan bener-bener ka Allah nyana ge sonoeun ka urang nuturkeun ka urang nu tadina mah urang minta dipencetan ge kanyana hese kuari mah nyana mencetan sorangan ka urang teh ngalangket teh tadina urang hayang ge hese kuari mah diporosotkeun paling ge cenah sare polisi kan aduh ya Allah ya Rabb iya ya falyadhaku qalilan wal yabku katsira jazaa'an bima kanu yaksibun seperti etalah munafik mudah-mudahan urang kabehan dijauhkeun tina penyakit munafik supaya urang tambah-tambah takwa ka Gusti Allah dimere mantep ibadah ka Gusti Allah jauhkeun penyakit-penyakit batin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Cak Gusti Allah gelan nukallifu nafsan illa wus'aha. Kaula nu agung teu ngaberatkeun ka awak-awakan ka hiji jelema saha bae di mana bae aya rek lalaki rek awewe illa usaha kecuali sakabawana kunyana eta qota minal amal ai kabawana nyana kos kitu atuh kos kitu bae emangnya nama salat tak kos kitu salibat Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Assalamualaikum ya geus ayo salat barakat opat pan cepet amat jumping-jumpingkeun geus ku aing sakumaha trial budak tapi kan salat emang aing mah bisa na kos kitu cak Gusti Allah ge kamari aing ngaji di mingguan la nukallifu nafsan illa usaha ngadaleu coba eta iya teh geus ulah disalahkeun emang Quran kos kitu Pak wayah ngeunah mah ngeunah bae urang ge tetep ieu ulah sambarangan ieu ayat mahal ieu geus penting mah asa salat bae mun aya anak urang teh bah kunaon aja salat teh khusus boro-boro sia aing henteu geus penting salat bae deuk khusus deuk henteu ayo salat teh pokona mah nya ka surga mah lain ku husu ku iman amal soleh geus bisana sakitu cek kamari ge ngajelan nu kallifu nafsan illa usaha poe eta bapak bisa ngadalil giliran nu kitu diapalkeun we ku nyana geus aing mah ngapalkeun ayat eta bae asana tiis ka hate geus geunaheun ieu bener-bener lain lalagaan geus asalnya syaratna asalnya rukuna beres geus eta amal soleh emang ka surga kudu ku amal ku amal mal kabeuli surga nu sakitu bagusna bayangkeun bae coba nu sakitu indahna widadari na ge lamun teh mah cinggirna ka dunya panon poe surem mun nyidu saket celaka laut jadi amis mun urang neuleuh ka widadari eta teh pingping jeung bitis da teh jero na ge kadeuleuh ku ngagenclang ndek ditumpakan ku potongan Haji Pendi atuh ngajengkang ti heula Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya janji Allah tengetkeun supaya mantep
bukakeun hate asupkeun ka jero jantung supaya urang mantep bisa ngalaksanakeun instruksi-instruksi Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana ya janji Allah, walladzina amanu wa amilus solihat, ari jelema-jelema anu iman percaya ka Gusti Allah, percaya ka Kangjeng Rasulullah bahwa Kangjeng Rasulullah teh utusan Allah nu dibere wahyu ku Gusti Allah. Mun ditanya saha pangeran? Allah, iman berarti. Saha utusan Allah terakhir? Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iman. Sanggeusna iman, alladzina amanu wa amilus solihat, ngamal amal soleh, ngalakukeun migawe kana amal soleh. Iman ka Kangjeng Nabi bahwa Kangjeng Nabi teh Rasulullah dibere wahyu bentukna Al-Qur'anul Karim, di jerona ieu nyaritakeun syariat-syariat Kangjeng Nabi nu diinstruksikeun ku Gusti Allah mulai ti ubudiyah, muamalah, munakahat, jinayat. Aya kabeh kisos-kisos, cerita-cerita aya kabeh dina Al-Qur'anul Karim. Nah, memeh urang ngamalkeun ngaji heula, nyaho tentang wudu berikut caina, nyaho tentang salat berikut syarat-syarat jeung rukunna, kitu keneh puasa, zakat, haji. Nah, ku hari pengamalanana wa amilus solihat, enteng. Iman ka Allah jeung ka Kangjeng Rasul, ngalaksanakeun perintah-perintah jeung ngajauhan laranganana. Kumaha tah janji Allah, ulaika ashabul jannah. Masya Allah, eta jelema-jelema etalah nu bakal dibere sorga. Alhamdulillahirabbil. Urang berarti kan saha deui atuh coba. Urang lamun ditanya iman kalau iman, kajian diseret geja urang mendek iman baik ka Gusti Allah. Tembak cenah saya paehan aing, iman baik ka Gusti Allah. Berarti kan bener. Iman sia ka Kangjeng Rasul. Hei, itu iman jasa aing muludan mual tahun. Aku sadus bae. Wan, iman berarti kan marhaba dan lain sebagainya. Iman Kangjeng Nabi. Tah, ngamalkeun amal soleh. Hehehe, dole di masjid anu ngimaman. Emang saha? Atuh nyaho gitu nyaho. Amal soleh, salat, puasa. Oh, Ramadan yang mah teu kudu make sunah-sunah. Ramadan doang geus cukup jadi instruksikeun geus puasa mah satahun segan sabulan doang Ramadan geus cukup sakitu. Mun haji kajian sugi adag-adagan sakali jai mah geus. Zakat atuh aing mah kan zakat. Heuh, deuk kumaha deui? Eta memang kos kitu. Jelema nu iman ka Allah ka Kangjeng Rasulullah, nah iyalah ulaika ashabul jannah, sorga. Geus murah jasa sorga mah. Nu mantak lain ku amal asup ka sorga mah. Lamun urang ngandelkeun ka sorga amal, heuh, isin atuh. Amal urang jang meuli sorga atuh isin. Puasa salat atuh urang mangan syukur Allahu akbar, kadang ikut celi Allah Maha Agung di jero hate mah henteu. Agungan kene cincin. Digosokan we cincin terus. Mandi encan naon encan cincin geus digosok. Pamajikan cileuhan kene cincin geus digosok. Berarti kan agungan kene cincin. Allahu akbar di mana sih? Tapi kajian teuing geus lah, geus kitu bae pokona Allahu akbar. Nyaho salat naon zuhur sabarakat 4, bener berarti kan. Saya salat naon asar sabarakat 4, berarti bener ngaji berarti kan. Saya salat naon magrib sabarakat 3, berarti bener eta ku sakitu ge geus hebat eta. Saya salat naon isya sabarakat 4, bener berarti kan. Berarti na ngaji nyana. Saya salat naon ge subuh sabarakat 2, jam sabaraha? Ari nek ngaji aing salat subuh heula.
ayo niata qada berarti bener kan ngaji kan berarti eta jelema ngaji eta tungguan lah ngaji dikan salat subuh lah sholli fardhu subuh rakaatain qadaan Allah itu kan bener berarti kan bener surga eta sanajan kabeurangan teu salah niat teu adaan tapi kan lamun teu ngaji mah sholli fardhu subuh rakaatain adaan Allahu akbar padahal jam 7 itu salah kan atuh ieu mah henteu kadenge ku masyarakat ge qadaan Allahu akbar atuh bener berarti ji atuh teu salah emang aya salat qada nyanana atuh aju nyanana hudangna jam 7 qadaan atuh bener teu adaan henteu salah teu naon ngan rada beureum beungeut dong setik oh masalah mun kieu mah saya salat enggeus salat zuhur sabaraha rakaat 3 ieu budak kudu diservis ye 3 ke asar saya salat geus salat asar sabaraha rakaat 2 wah ieu budak kudu diasingkeun heula ka ditu mondok heula mondok ngaji heula can ngaji kan berarti ieu bener tepat zuhur 4 asar 4 magrib 3 berarti kan geus beres eta surga eta amilu solihat eta geus hebat eta kos kitu ji kieu teh salat kos kitu surga geus jasana kos kita mah cak Gusti Allah gelan nukallifu nafsan illa wus'aha kaula nu agung teu ngaberatkeun ka awak-awakan ka hiji jelema saha bae di mana bae aya rek lalaki rek awewe illa usaha kecuali sakabawana kunyana eta qata minal amal ai kabawana nyana kos kitu atuh kos kitu bae emangnya nama salat kos kitu salibat Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Assalamualaikum ya guys ayo salat berangkat opat pan cepet amat jumping kan geus ku aing sakumaha trail budak tapi kan salat emang aing mah bisa kos kitu cak Gusti Allah ke kamari aing ngaji di mingguan la nukallifu nafsan illa usaha ngadalil coba eta iya tuh geus ulah disalahkeun emang Quran kos kitu Pak wayah ngeunah mah ngeunah bae urang ge tetep ieu ulah sambarangan ieu ayat mahal ieu geus penting mah asa salat bae mun aya anak urang gitu bah kulo mah salat teh khusus boro-boro sia aing henteu geus penting salat bae deuk khusus deuk henteu ayo salat teh pokona mah nya ka surga mah lain ku husu ku iman amal soleh geus bisana sakitu cek kamari ge ngaji la nukallifu nafsan illa usaha poe eta bapa bisa ngadalil giliran nu kitu diapalkeun we ku nyana geus aing mah ngapalkeun ayat eta bae asana tiis ka hate geus geunaheun ieu bener-bener lain lalagaan geus asalnya syaratna asalnya rukuna beres geus eta amal soleh emang ka surga kudu ku amal ku amal mal kabeuli surga nu sakitu bagusna bayangkeun bae coba nu sakitu indahna widadarina ge lamun teh mah cinggirna ka dunya panon poe surem mun nyidu saket celaka laut jadi amis mun urang neuleuh ka widadari eta teh pingping jeung bitis da teh jero na ge kadeuleuh ku ngagenclang ndek ditumpakan ku potongan Haji Pendi atuh ngajengkang ti heula geus lain ku amal ieu mah asup ka surga mah ku rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala bantak la nukallifu nafsan illa enteng geus hese Masya Allah karim pokokna mah iman ka Allah mun ditanya sasia pangeran Allah beres sasia nabi sia Kanjeng Nabi Muhammad aing mah geus pokona mah sakitu bae salat osok aing salat sampai 5 kali sanajan aing teh husuk tapi aing osok puasa aing puasa Ramadan osok sabulan aing kitu mah Senin Kamis segala mah dilok aing mah bener tapi aing mah diinstruksikeun ku Gusti Allah
sabulan doang satahun eta mah sok zakat fitrah aing aya boga ngazakat teu boga tuh naon dari fitrahan wae aing aya boga mah ngazakat bae tuh aing mah terus atuh kitu ke panen aing ngazakat dagang aing ngazakat haji jatuh aing geus bidug-bidug aing cenah sagala anu sagala sabodo pokona mah aing mah geus bae aing ka Mekah mantak ieu tiket moal dipicen ku aing dibawa ka kuburan ku aing. Woi, kira-kira si malaikat nanya tah tiketna tah. Aya tah. Aing geus ulah nyaritakeun bagus jeung henteu pokona aing pernah bae geus sakitu bae geus. Kumaha eta? Ulaika ashabul jannah ahli surga. Ye, hampang jasa ieu we. Sabaraha poe kieu di surgana? Lain poe-poean. Bulan meureun lain bulan-bulanan, tahun meureun lain tahun-tahunan. Sabaraha tuh? Hum fiha khalidun. Seneng-enengna di surga. Masya Allah karim. Ieu mah kudu arapal ayat ieu mah tenang jasa. Ngeunaheun jasa ieu mah. Masya Allah karim. Ihtiis jasa. Ieu teh lalawanan nu tadi bejakeun ka kafir. Bongan nyana teh iman ke Allah, bongan nyana teh iman ke Kangjeng Nabi Muhammad. Teu asal iman ke pangeran Allah, pangeran teh iman ke Kangjeng Nabi Muhammad, nabi terakhir teh bejakeun ka kafir. Ala anna jannata ma'azmi qadriha wa mahallil yutawassalu ilaiha bil amali sahli min ghairi ta'ammuli kulbah. Bejakeun ka kafir bahwa surga sakitu poharana bangunanana situasina dan lain sebagainya hese nyaritakeunana soal surga yutawassalu ilaiha bisa datang ke surga bil amali sahli min ghairi tahammuli kulbah dengan amal lu gampang asal beramal bae pokona mah geus tanpa aya kesulitan-kesulitan kahesean-kahesean masih dianggap berat ieu ibadah ka Gusti Allah dijelaskeun ku Gusti Allah make jumlah mutarabah la nukallifu nafsan illa wus teu ngaberatkeun aing ka saha bae kecuali sakamampuhanana gerakanana bisa nangtung nyana teu bisa diuk ngedeng teu bisa ngedeng nangkarak geus teu bisa nangkarak ngukur taneuh kubur terus tiga sakitu doang tuh kan kuari dipaksakan supaya khusu emang khusu babari ustad gitu bisa khusu cak ustad ngeunah bae kiai atuh kiai ge sarua atuh saha bisa khusu jangan bisa khusu mah iwalti ulama-ulama sholihin iwalti wali-wali Allah sedengkeun kan jadi wali Allah teh emang babari gitu nyana kan lu bisa khusu lantaran khusu mapan kudu ulah aya masih wallah di jero hate teh kudu ulah aya nanaon kecuali Allah karena khusu geus bisa ngahareupeun niheulakeun ruh daripada awak tepat ngurusan kana jasad hate bae ka Gusti Allah eta lah jelema-jelema nu khusu modal urang mah dihusukeun sarakaat 2 3 4 mabur hese aing dikhusu jasa salat sholli fardhu Allahu akbar. Terus bisa teman-teman Allah Maha Agung. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa ta'ala. Cak setan baru nih ya. Cak setan ayo geura husukeun Gusti geura husukeun ayo geura husukeun. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ngadeukeutan setan slek. Ayo wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika cincin berem bagus wa nusuki wa mahyaya wa edan cincin di jero ate cincin aya cincinan digulak-gilak ku setan eta buleut lamun dipelonjongkeun mah rada bagus gosokan deui kakarake 2 kali ngagosokanana kan ganti yeuna ye naonna karangana batangna kamari mah kan ku perak coba bagus tungtung ngalahin salat produksi cincin geus inget-inget assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
cak setan dadah kos gitu salat urang Allahu akbar kabir alhamdulillah katsira subhanallah setan datang khusus nih cak setan sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati di pabrik aya angkateun barang geser saya tik eta geser saya tik hargana duh sakilo nanti namun ditambahan di 100 nyana diberi nyana mikeun kamari kakarak 50 doang 100 lah jadikeun bae lah ini lamun sakintal teh ghairil maghdubi alaihim waladdallin acak-acakan salat aduh Allahu akbar Allahu akbar kabira alhamdulillah katsira subhanallah wa bihamdihi ndek ondangan sepatu meuli anyar bae kitu jang paparantieun ongko eta mah geus kebel asana sepatu jeung nyeri dipakena hayang rada nyaman bae sabaraha duit jang kelah sababarana mah masalah nu penting mah meuli bae lah isukan bae itu ka Tangerangna gitu nya ghairil maghdubi alaihim waladdallin salat sepatu jelema nama di luhur sajadah sajadahna ge bagus jasa menang meuli ti Mekah buatan Turki sajadahna di jero masjid ge make kipas make AC bagus luar biasa salatna make jubah make sorban udeng-udeng deui siwakna ge eleh bae leungeun mah mending gosrok-gosrok kitu pan poara eta deuleu zahir mah di luhur sajadah di jero masjid pakai jubah pakai udang-udang hate di mall atuh aing mah bisa na sakitu kamari ge ngaji lanu kalipun nafsa mang aing mah kos kitu deuk wadet penting lain mah salat belah pokona mah geus memang bener penting mah salat bae mah keur carita nu penting mah amal soleh daek bae heula geus adapun ka dituna engke tahapan-tahapan di sorgana tahapan ke di sorgana ieu mah jelema anu khosyin di ditu ieu mah nu setengah khusu di dieu ieu mah nu salatna teu pati khusu di pager bae heulanan kalau asup ka sorga sih mah salat teu khusu ngan daek doang kan heulah cenah ieu geus jeung embe sorga ge teu nanong mah babarengan aing mah geus ngaja aing nemah jasa keur ieu aing mah salatna teu khusu kajen aing mah di pelataran ge asal teu ka neraka bae aing mah geus lah geus cenah mah dirinya bae teu boga tempat cenah mah geus nyareupkeun sorga bae kebal-kebal Gusti banyak ieu di dieu bae dijore amat kabejana ka sorga mah ka sorga ngan di lapangan emang eueuh deui kitu atuh RSRSSS atuh lah gitu kan emangna Gusti pelit dan teu pan Gusti mah kula ge nyaho Gusti mah barahan mun kula teu di ka sorga kan berarti pelit ta Gusti kecak malaikat aing teu ngeunaheun disebut pelit malaikat bangunkeun nu bagus wah ka jadi ka sorga ieu aing saking teh khusus salat ieu cek cenah aduh ilah la nukallifu nafsan illa wus atuh emang bisa nangan sakitu deh kumaha deui teh dipaksa-paksakeun ge ieu kabehan ge lamun tita khusu atuh acak-acakan salat saya mah teu bisa husu tetep bae. Saya bae tah husu moal bisa sebab kudu ngaleungitkeun salian Allah. Aya nu bisa kitu wali. Salian kitu ulama sholihin kakarak nya mah teger Allahu Akbar. Contona nya mah ku teger-tegerna kahuruan Syekh Marufil Qurhi keur salat di masjid kemudian kahuruan nya mah teu lumpat. Beres wabah daratan kana. Emang naon? Ieu kahuruan teh nyaho? Masyaallah jaheut teu nyaho cenah ieu kahuruan. Salat kahuruan nyana teu nyaho. Urang mah kureungit. Reungit. Oh, pencak turun kabeh. Reungit ngomong. Udah kureungit bae ge. Bau besi turun kabeh besi. Ya Allah, ya Rabbi. Hutet. Datu di tukang ieu eta naonan goblok reungit
Atuh reungit pak kalembek teu bisa imah kudu make jotosan-jotosan. Budak. Eta teh husu ngaranna teh salat kos kita. Tetep la nukallifu nafsan illa wus. Geus kudaekna ge geus alhamdulillahirabbil jalamun teu iman mah moal aya di masjid nya. Moal salatnya na. Mun teu iman mah moal ngalawudu, jaloba disagedengeun urang teu iman mah teu daekeun salatnya nama salat. Pohara jasa. Ye, atuh malaikat ge nyatetan salatnya geus loba jasa. Jeung teu nyahoeun malaikat maka salat nu husu jeung teu husu. Ya malaikat teh jawaban kana mah. Ngan sakadar nyatetan doang salat. Enggak. Teu nyahoeun nu mana nu husu nu teu husu, teu nyahoeun malaikat mantu. Mantak laporan ka Allah tah lengkap. Ya Allah, ya Rabbi, ngeunaheun jasa. Ngan lamun endek memperbaiki diri ngabagus-bagus diri tentang ibadah ku aya bahasa wa amilus solihati di samping iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah wa amilus solihati lain sakadar iman tapi beramal soleh. Nah ieu nyaritakeun tentang amal soleh teh berarti kudu anu bagus sabagus-bagus na amal lantaran salat ge cek Kangjeng Nabi sallu kama raaitumuni usolli salat anjeun sakumaha anjeun ningali ka salat kaula. Kangjeng Nabi teh katingali ku para sahabat gerakan-gerakanana jeung rakaatna zuhur asar maghrib isya subuh dan lain sebagainya. Bentuk salat nama urang teh pati beda jeung Kangjeng Rasul nu beda teh ngan sakadar batina doang ketika Kangjeng Rasul salat cek Kangjeng Rasul wa qurratu aini fi shalah ketika salat teh lempeng kadel jeung karasa Gusti Allah sehingga hate bungah nu luar biasa maka cek Kangjeng Nabi ketika aranjeun kabeh boga kabingung boh urusan dunia boh urusan akhirat maka salatlah 2 rakaat engke bakal dibere lolongkrang ku Gusti Allah. Lamun aya jelema bingung soal dunia bingung soal akhirat sok gerak ka Gusti Allah munajat Allahu akbar engke ku Gusti Allah bakal dibere rorongkrang lantaran di jero salat teh aya kabungahan anu hese dicaritakeunana. Ngan lamun urang nyaritakeun kabungahan di jero salat pan hese lantaran urang macan pernah manggihan bungah di jero salat malah urang mah keur bungah salat jadi henteu bungah. Urang mah keur tentrem salat jadi teu tentrem. Lantaran urang mah salat teh kakarak ge daek doang jeung dipaksa eueuh kangeunahan. Nah, neangan coba kangeunahan kumaha jak Kangjeng Nabi menyaritakeun salat teh ngeunah. Ieu mah deuk memperbaiki sakadar iman ka Allah, sakadar iman ka Kangjeng Rasulullah, beramal sakumaha parentah jeung larangan dijauhkeun. Nah eta teh geus asup kana ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun ngan di surga beda-beda engke. Manta kayang memperbaiki diri mulai ngajinya na asup ke pondok pesantren kejeun teu sakola ge atawa dibarengan ku sakola 2 tak ngaranna. Teu murni teh mah kos kitu mah ka surga hayang ka neraka hayang. Ieu mah teu di ka surga bae geus mulai mondok pesantren ngaji amil ngaji jurumiyah ngaji alfiyah ngaji jual makun ngaji mantek ngaji jamul jawami terus usul fikih dan lain sebagainya ngaji hadis tafsir beres. Neropong kana kamurnian kajernihan kolbu ahli Allah kabita urang lamun nyaritakeun Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar keur cicing bae neuleuh manuk piit cerik Abu Bakar Siddiq ditanya ku sahabat Abu Bakar kunaon neuleuh manuk meni cerik inget ka sorangan. Kok neuleuh manuk sih inget kasorangan? Bahagia amat mun kaula ku Gusti dijadikeun manuk piit. Manya Abu Bakar jadi manuk sih bahagia. Bahagia nama kieu cek Sidina Abu Bakar engke di akhirat teh manuk dibuktikeun ke ditanya kabelah dituna geusan manuk mah jadi lebu. Eueuh hisab eueuh naon ai Abu Bakar engke di akhirat kumaha?
ditanya tentang salat beres tah henteu salatna khusyuk tah henteu salatna wah mulai tah urang aduh tadi ngeunaheun biasa sukari rada garentet deui aing ye Sina Abu Bakar yang cerikan diri sorangan neuleuh manuk doang hayang amat neuleuh manuk cek nyana jadi manuk lantaran manuk mah paeh di akhirat jadi lebu geus bae hisaban tapi pan Abu Bakar engke ditanya datang ke mana ieu memperjuangkan agama datang ke mana salatna khusyuk datang ke mana sieun jasa harta-harta leuwih ti kabutuhan ke bakal ditanya ku Gusti Allah ieu Abu Bakar ieu sedih jasa engke di akhirat bakal dihisab engke mantak kurucut ceurik neuleuh manuk ras ka diri sorangan masyaallah Sidina Ali kieu bae di juru imah kieu bae ditanya kapan ku Siti Fatimah pamajikanan Kang Ali benar mengalamun baik sakieu geulisna ieu pamajikan maksud lamun keneh bae Siti Fatimah pan capetan jasa pan eueuh deui nur siga Kangjeng Nabi Siti Fatimah mapahna siga Kangjeng seungitna siga Kangjeng senyumna siga Kangjeng capetangna siga Kangjeng mantak benggairahkan urang mun boga pamajikan kos kitu geus teu kudu nyandung atuh ieu mah teu mah teu nyandungna atuh ditanya manyun bae dibere ku diberekna komo teu diberekna aduh udah isuk-isuk lain mangi kutang ngebeledek bae eta urang nyandung bae kitu ieu leuh pamajikan kurang saregep pasana ieu jatuh urang Lampung Pararuti wah beres coba Siti Fatimah Kang Ali kunaon sing ngalamun teu kunaon lain kitu beusi anu dipikiran tah ieu teh itu aya naon-naonan cek Siti Fatimah teh Siti Fatimah kepanggih ku sahabatna saja iya Ali katingalina merenung aya naon ieu beusi aya anu perlu dipecahkeun jeung dibantu ku kaula bakal dibantu saha nu bisa ngabantu ka perasaan kula aya kitu nganaon rumah tangga lain soal ekonomi lain soal perpolitikan henteu eta mah kos kitu melah naon atuh kula mah neuleuh budak tuh lulumpatan ras ka diri aya kitu hayang kula jadi budak deui saenggeusna jadi budak memeh balik mending di maotan ku Gusti Allah selesai Ali di jero kubur teu kudu ditanya deui di akhirat geus teu kudu ditanya lantaran budak mah rek ti muslim rek ti kafir tetep ka sorga bae Ali mah ngarep-ngarep hayang budak deui cek cenah teh hayang paehkeun leutik beuh pat ieu mah geus kieu cek cenah teh paeh di jero kubur bakal ditanya ku malaikat munkar nakir aju dihisab segala rupa amal-amal salat bakal ditanya khusyuk tah henteu tah ieu lamun ditanya soal salat bae ai pagawean mah pagadi pagawe tapi kan kahusyuk henteu nah ieu nu jadi masalah cek Sidina Ali teh aju kapan lamun teh khusyuk wala tadribiha wujuhana pada eta salat teh jadi pamonggol aduh geus kiai entah dibae lah maninggan nu aju jero teuing mah eungap cenah teh ieu mah keur carita klasifikasi jadi tahapan-tahapan manusia teh beda-beda Sayyidina Ali mah ahli ruhani atuh beuh Sayyidina Umar kitu keneh Sayyidina Utsman apalagi Sayyidina Abu Bakar kantenan eta bageus caritakeun tah mah kabelah handapna Tuan Syekh Abdul Qadir kabelah handapna terus ulah-ulahna naon tah Syekh Asnawi bae geus sakitu poharana masyaallah karim guru-guru urang anu geus teu nyahonna naon ketika zikir ku ngeunaheun jasa lantaran urang mah pan ngarasa lapar teh beuteung urang mah ngarasa indah teh ceuli urang mah ngarasa nikmat indah teh mata lantaran mah keneh watek kapan urang mah mata indah mun dideleukeun kanu indah-indah masyaallah barang neuleuh aya awewe semampai mata akureun mantep banget ngongkong saeutik aduh mantep susu nongol kahayang mata kan eta neuleuh urang negro hideung amat jariji aing mah mata watak eta teh lamun dikembalikeun ka nu geulis buatan Allah nu goreng buatan Allah
nyaritakeun gelis jeung goreng teh tama nafsu mun dikembalikan maka Gusti Allah bawa nu gelis bacan bisaeun ibadah bawa nu goreng mah bisaeun ibadah sedangkeun titah cinta teh kanu cinta ka Gusti Allah urang lamun dikitu-kitu bakal resepan kanu hideung je di titah cinta teh ka jelema anu cintaeun ka Allah ulah leuleuh zahir sakadar leuleuh zahir mah gampang urang kuari jadi jelema sugih aya di urang gagah aya di urang kasep aya di urang bintang film mana anu ku urang henteu bisa dibeli zahir mah gampang tapi nyana cintaeun teh ka Allah tapi lamun urang diticahan mika cintana kanu dicintai ku Gusti Allah hararese kapanggih jeung nu hideung jelema nama hideung luar biasa tapi maca Qur'ana sapoe sakali tamat ka jelema bager jasa menyapa luar biasa jelema nama goreng di jero hatena aya ma'rifatullahan ieu nu dititah dicintai ku Gusti Allah engke anu bakal ngaluhurkeun agama teh panturunan-turunan tinu cinta ka Gusti Allah sedangkeun cak Kangjeng Nabi deuk nikah mah tah pagpar bijati din teangan nu aya agamaan ulah sakadar gelis mulai urangna cinta ka Allah awewe eta cinta ka Allah jeung teuing aing mah hideung ka jentu tapi di jero hatena mantep jasa mulai urang cinta digedeung gegeureukeun ku batur heuy sia kasep-kasep kawin ka dinya maneh mah teu nyaho rahasia capitannya lain lagi dong aduh terus sia masuk aju ka itu ti agama aju ka capitan lain itu di deuleu batinna masyaallah urang kawin lillahi taala henteu neuleuh gelisna teu neuleuh kayana teu tapi neuleuh agamana borojol boga budak Masya Allah budak diajak nonton TV teu daekeun sebab timbul ti indung anu tatadina maca Quran bae maca sholawat bae dibawa kurang nonton TV ceurik tapi lamun teu nonton TV cicing pan aneh coba anak urang lamun di luar ceurik dibawa nonton TV cicing sial jasa tah budak Masya Allah tapi ieu mah asal di hareupeun TV bangun teu betaheun teh keluar bae manehna mah betaheun asal diasupkeun ka TV dia kageun ka TV teu daekeun Masya Allah bahagia aya naonna dia budak mulai gede saeutik nyahueun ka bahasa-bahasa alif ba ta sa jim dan lain sebagainya teu kebal haju bisa maca Quran nikmat gede saeutik haju bae ngajakan bapakna nanari abah ayo ka masjid diajakan abah ku anak ji cakabana budak lain aing ngajak sia dan sia ngajak aing ji cakina aing izin ye tuh bari tatarik ku budak ayo abah ka masjid tuh, tinggal lindungna tuh budak ge tuh ngajakan ulah di TV bae heunya wah tiba heula kos kitu bae pagawean teh tuh aing izin ka anak heulanan tuh ka anak izin Masya Allah ieu lain lalagaan nah fasbar bizati din ieu keur carita memperbaiki diri. Emang bisa nanya kos gitu tetap baginya nabala nukallifun nafsan illa wus urang nyaritakeun hakikat di makon hakikat panjacaknya nanti hese nyaritakeun torekat jelema nu norekat di makon torekat baja teh hese cak urang nu teu norekat hese amat kudu udang ti peuting kudu zikir kudu mandi dan lain sebagainya berat amat di makom nama hampang geus datang ke hakikat jadi nyaritakeun hakikat anulah berat amat cawrak di makom nama aja hampang nu diberatkan ku Gusti Allah dengan bahasa lanu kalipun nafsan illa wusaha teh ieu teh samakom bagi ahli hakikat teu berat cek ahli hakikat bagi ahli norekat teu berat cek ahli torekat mah bagi urang nu di syariat ja teu berat di syariat ge nu penting mah salat puasa zakat haji beres khusyuk urusan wali tah kos kitu mah beres ya emang urang mah makom di dinya sia salat bangun teh khusyuk ira khusyuk aing sih emang teh khusyuk aing mah kos kieu kaayaan pokona ngan aing protes bae ka Allah mun teu ka sorga emang kunaon apan aing ngaji di Cilongot la nu kalipun nafsan illa usa dak dibawa ku aing ka hareupeun Allah ieu ayat ieu hebat jasa teh budak ku embung-embungna khusyuk burung kesimpulan nama jelema iman ka Allah ka Kangjeng Rasulullah beramal soleh disadiakeun ku janji Allah lain ku amal ku janji Allah sorga di sorgana hum fiha
lidun breng arasup ka sorga geus puguh mursalin nabiyin geus puguh para sahabat geus puguh para aulia Allah geus puguh para ulama geus puguh para ahli thariqah ieu ahli syariat ge wabeh arasup ka sorga lamun anu bobolokot ku dosa wayahna dianclomkeun heula ieu mah wayahna doang tetap ke sorga. Ulah waka nyaritakeun embung-embung ka neraka jeung hayang-hayang ka sorga lantaran urusan ka neraka jeung urusan ka sorga mah urang contoh di dunia bae. Bakal nemah sorangan urang mantes di sawah dadabud. Ieu taneuh datang katuur bobolokot baju urang ge teh urang datang ka imah barang datang ka imah pamajikan urang geus aya di jero kasur seping bed geus pake sesengitan segala rupa cak pamajikan kakak ka dieu yeuh geugeran kula geus teu make calana aca kira-kira urang nu dadabud bobolokot takutane wani henteu coba ka kasur ayo moal wani ke heula kakak deuk kukumbah heula kan kitu kajen kukumbah ge henteu ieu mah kadi kalolotor tu teunah boh bararau kieu ke kakak deuk bebersih heula deuk mandi make sabun ke make sesengitan karena kadinya moal kebal moal heueuh atuh teu wani nyana ka kasur nyana eta ge sakitu ge ieu ge sarua Allah nyadiakeun sorga barang urang datang ka ditu hayeuh geura arasup ka sorga sedengkeun urang ge karasa di dieu odoh judi aya di aing mabok aya di aing korupsi aya di aing nyana ge mit heula ka malaikat moal waka ka sorga kunaon deuk dibersihan heula ku kula ieu mangkaning deuk dibeulem nyana sadar sorangan henteu cak malaikat ka sorga we teu pantes atuh nya ka sorga dadabud kieu cak nya tetep deuk dibeulem bae make seuneu jahanam jadi teu kudu hese-hese malaikat ge nyanana sorangan nu hayang meulem nyana percis kos urang matas di sawah pamajikan urang ngajakan ka dieu yeuh urang geus deuleu bener kutang geus jenggrek sempak geus aya di juru bae geus make naon heula cek badi heula teu wanieun nyana teu wanieun aing aduh lamun nyana kadinya bae berarti belum lamun bener sadar tetep mandi heula ieu ge sarua geus disadiakeun sorga ngan kulantaran dadabun ku dosa sadar nyana ke aing deuk mandi seuneu jahanam heula cek malaikat teu kudu geus ka sorga embung isina aing di ditu nangke bake geuh-geuyan ka aing kotor-kotor ka dieu cek nya teh ge aing mah mandi heula jadi mandi sorangan nyana ngabersihan sorangan mata urut neuleuan si embah dikecrokan punya malah disadiakeun beusina ditojosan ku sorangan sah mantap kurang nyaritakeun Kangjeng Nabi aya jelema ngaguntingan sorangan bener teu aya jelema ngeusun atuh emang ku sorangan bongannya anak pagawean sorangan atuh ku sorangan dibersihan ku sorangan jasanajan SBY ge nyana mantan presiden wayah mandi mah ku sorangan tilok anu dipandian wah kukuna kuku so ya kelek aduh sorangan nyana bebersih urang ge sarua di neraka teh ngabersihan sorangan mana nu leuwih panas adieu kurang panas asana ieu mah cenah ya bersihan sorangan ya Allah lantaran neuk diasupkeun ke tempat nu bagus. Nah, kuari geus bararagus kabeh asup ka sorga. Kumaha di sorga? Wa nazalna ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Barang datang ka sorga kabeh ge pan urang wararau. Ente ku ana di teangan. Waduh, anak ka mana bae ente teu kapanggih-panggih. Wah, salah ngomong tuh budak. Waduh, anak teu kapanggih-panggih jeung ente. Oh iya, rangkula. Ente ieu bisa ka dieu sebab kumaha ye ente alhamdulillah kana raka heula teh. Sakedeung jakena ngaberesan kreditan doang. Panas, waktu lain panas deui. Geheng aing di neraka.
tapi mana itu dibersihan mana itu pantas ke surga nya saya langsung pengen tuh dongeng tanya di surga teh beres kan tuh si anu karak datang tuh woi dadah ka dieu bisa itu neraka aing rada kebal jadi neraka emang kurang gitu aduh aing lah geus hese nyaritakeunana cekna aing tukang ngoyak-ngoyak si mbak cekna kasaror gak kabeh geus go aing istimewa mah nu tadi teu kudu dicaritakeun para aulia Allah para ulama para eta mah geus istimewa nah kuari geus karumpul kuari di surga Gusti Allah di surga teh nyabut ngalengitkeun mapi sudurihim panyakit-panyakit nu aya di jero hate min gilin tina ngunek-ngunek kana bainahum fid dunya anu sok terjadi di dunia mah kapan aya ngunek-ngunek urang naik motor net aya bae anu nyiap set goblok teh budak awas ya ku aing tungguan sia motor naon sia ku aing nah disusul sia ku aing ngunek-ngunek ngaranna lamun sabar makan teh oh teu tilah bae eta keur carita kendaraan urang ngawarung sia maju goblok teh budak awas ya ku aing kunaon sia kakarak ngawarung anyar maju aing henteu sia ku aing susul sia ku aing ngunek-ngunek ngaranna urang kapanggih jeung hiji jelema nyana bangun sinis bae ka urang sia awas mun kapanggih ku aing moal diberes ya ku aing mal diberes senyum-senyum macan ngunek-ngunek ngaran aya di jero hate tah aya syirik aya hikdi dan lain sebagainya penyakit nu kos kitu nu mawa teu nyaman di dunia kiai ge mawa ilmuna hampir teu bisaeun lantaran nyana ku takaburna ngunek-ngunek goblok kiai itu mah kunaon kiai anyar keneh jadi kiai na kok kapake aing geus heubeul jadi kiai na henteu kapake awas ya ku aing kapangi dihajar sia ku aing kiai bae kos kitu untuk mau jawara ngunek-ngunek kos kitu ih tolol eta si mang eta ai batur diondang ai aing henteu jah teu budak goblok jasa emang aing teu kadeuleu meureun kunyana pajar lain kiai meureun kayak geura sia ku aing diancam sia ku aing awas eta ngunek-ngunek eta teu nyaman ta kos kitu penyakit ngunek-ngunek mah tuh ti rakyat datang ke pejabat ti santri datang ka kiai araya kabeh ngunek-ngunek penyakit anu nomor hiji nu mantak dipuat di dieu ge tadi surga mah dicabut ku Gusti Allah ngunek-ngunek syirik dengkit pidik teh aya sanajan aya kelas di surga si anu mah di kelas hiji di surga Firdaus si anu mah di surga Naim si anu mah di surga anu ngunek-ngunek sanajan aya nu dihandap panghandapna jelema di surgana panghandapna henteu sirik ka nu di luhur teu takabur ka nu akur bae di surga mah penyakit nikmat jasa di surga penyakit hikdu penyakit syirik penyakit macam-macam teu aya pokona mah geus ninah bae geus dicabut ku Gusti Allah penyakit nu aya di dunia geus berarti urang teh selalu sono hikdu nanaon selalu rindu urang hayang kapanggih deui ke hayang kapanggih jeung anu hayang kapanggih teu aya unek-unek sanajan batur urang di kelas tu luhur urang dihandap atawa urang di luhur baturna teu aya unek-unek teu aya hasud teu aya dengki teu aya nanaon nikmat di surga mah di surga tajri min tahtihal anhar tahtihimul anhar bangunan ulah dicaritakeun ulah dibayangkeun cara di Kelapa Gading ulah dicaritakeun dibayangkeun cara BSD tabauna naonan kadeuleuna doang ku urang indah coba usah urang asup ka jero WC geus teh dikrok-krok acan dia tilok dieusi pankunganna nararangleg dan lain sebagainya ulah dibayangkeun ngeunah urang horenganan nu ngeunah dalam dunia mah sapira bangunan kos kitu di dunia mah nu nikmat cenah kelas 10 M sapira 10 M cenah aya anu 50 M nu ngeunah di dunia mah rieuh nu aya ke di akhirat mah bangunanana batuna tina emas jeung perak tiga intina inten berlian teu kudu make lampu tapi seluruh sinar-sinar lampu ti mimiti herang caang beureum koneng biru araya hese nyaritakeunana tajri min tahtihimul anhar
dihandapen gedung-gedung urang singkorolok cai bisa ditambai urang kercicing di luhur hayang cai kaluhur disinterkan doang gitu dicepret cai naik kalau hayang cai naon hayang cai susu aya hayang cai arak aya hayang cai naon bae tinggal trek cai datang tajri min tahtiha al-anhar ku ari ge urang nyeun sosorgaan di dunia teh cai sing kerelek kadeleuna mah cai padahal mah setrum kudu dibayar eta puyeng eta nu aya kadeleuna cai eta ku mata mah padahal di jero hatena mah ieu budak bade teuing setrum ieu waduh sosorgaan di dunia di akhirat tajri min tahtihibul anhar di samping bangunan anu sakitu indahna tangkal kayu dan lain sebagainya urang teh di hadaman ku barudak-barudak widadari ngagalendotan urang hayang nu kumaha aya saurang dibere 70 wah geus urang kieu bae ge urang pindah ti ieu beteung ieu ka beteung ieu ti beteung ieu ka beteung jeung capek-capek sedangkeun mantas dipake jadi parawan deui berubah banget ge isuk makos puari makos ge isuk kos kitu isuk kos makin kasep makin geulis henteu henteu angger banget urang poe ieu kos ge isuk lain deui ieu lah maha kawasa Allah subhanahu wa ta'ala nu penting iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah amal saleh mantep geus pokona mah teu kudu hese-hese la nukallifu nafsan illa asal berangkat bae geus pokona surga tinggal diperbaiki doang kurang kuari mah larangan-laranganna titah ngredit titah diulah ngredit eta kudu dipiceuna besing ke mandi sorangan di ditu ngabersihan ngagosokan suku kunaon dikreditan ieu ka suku-suku ih emang kumaha gitu ya Allah ya Rabbi sing hade nyokot duit bank sing hade deposito eta teh ribawi nu kos kitu moal kebel di alam dunia teh diriweukeun ku nu kos karar itu masyaallah hammuka maka tujuan anjeun kunaon ngariweukeun anjeun ujung-ujungna mah kapan pae kunaon teu mikiran pae nah ieu sing hade sakedeung urang dibere waktu nu penting alladzina amanu wa amilus sholihat naon perintah laksanakeun sempurnana nu optimal usahakeun kemudian laranganna jauhan asup ka surga dibersihan tina berbagai penyakit tajri tahtihimul anhar ngomong urang kabeh di surga kumaha ngomongna wa qalul hamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah ieu bahasa urang nu bakal dicaritakeun ku urang engke digambarkeun ku Gusti Allah ngomong urang ke di surga ieu omonganna urang kabehan asup ka surga beun nikmat jasa urang pamajikan urang anak jeung incu asup ka surga munah bapak urang bapak kolot urang kabeh uyut urang ujang ngawareng urang udag-udag siul wabeh ka surga ka Bondoroyot nikmat luar biasa aya hiji ben nu nyelap aya si Edi ka mana urang di surga cak mana heuh nya ka mana eta budak emang keur di dituna ge teu daek nurut ta budak coba teangan coba kan sungan aya di pagar surga wah tuh cuman eta si Edi budak aing mah nineung jasa eta budak aing boga rarasaan asana ka budak tak ka neraka kajen ku kumaha ge bukan dipasantrenkeun ban keur ieu balik mah luluh banyak sakola pan bebeja nama ka guru orengan teu asup-asup di pabrik endahan malingan sapatu eta budak aduh aing mah boga anak ieu hiji lain rarasaan asana aing mah coba teangan coba angkatnya neraka malaikat malik coba aya warga neraka ngaran Edin teu di deuleu aya jadwalna di eta Edi orang mana ye Cikupa coba iya tah wah bener ih anak abdi ya malaikat ya anak teuan pokona mah ieu mah neraka bae pangyabutkeun we teu bisa cak kene mah kebal kene 100 tahun kene mah di mana coba tempat tuh di anu tuh dituduhkeun blokna aya sebab aya letter C napa di ditu soal kaliru urang datang ke blok 2 kali itu bener Dek iya abah ya abah di mana abah mah di sorga jeung emas sia jeung adi sia kabehan sia kunaon ya
bah tulungan keur ieu ge pan titah mondok keur ieu kunaon balik malulu aja siapan sekolah pan teu beres saya kos kieu bah geus ulah gaco bae bah panas ya panas tuh ieu dosa naon maling sepatu bae aduh agak satu nyari mah bukan mah sia dibersihan bae lah di dieu henteu bisa bah minta dicepetkeun gitu jawaban mana pananya di itu saya di itu di blockchain ada di itu aduh geus teu kadele banget nya nama sak mana heula ka jelas geus dibersihan heula lah jake ge moal ka mana ge ka sorga kene cak adina tuh heuh mah nganggeheng mak tak ulah datang ka kos kitu pan sedih urang sedih Masya Allah gitu masa bondoroyot asup kabeh ka sorga kan nah ieu di sorga engke urang ngomong kabeh ki ngomong urang ieu bahasa urang engke di sorga digambarkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala kumaha coba omonganna wa qalu wallahu a'lam